surga. Haroyong lebat surga. Haroyong maut. Ali. Ece hayang lebat surga ali maut. Nah ali rek jalan mana aja? Daun salam daun suci, nu ngajawab salam cing tereh ibadah haji. Haroyong ka Mekah, hoyong ibadah haji, hoyong naik pesawat, uyos teturun deui. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun cing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina cing boga mamah muda. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil inna Allah wa malaikatahu ya ayyuhan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Qamarun 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 sidnan nabi qamarun
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Semangat Bu aya nama. Satajam kana naon anu bade dicarioskeun abdi sajatumu duti payun tumedati heula itidar teh katelah namungguh para ulama. Bilih cariosan abdi aya nu teu nungkuna ilmu nahu, teu nyapopna ilmu sorof, teu sopanna ilmu bayan, teu surti dina ma'ani, teu sugihna ilmu fikih. Mudah-mudahan para kiai, para ajengan masing kersa ngalaraskeunana kalayan jalan kakiaian. Da abdi mah sanes kiai, teu acan janten ustazah, ieu mah mung muhibah nu mika cinta ka para ulama. Sumping ka dieu oge abdi mah kacandak ku berkah, kacandak ku doa. Mudah-mudahan we abdi masing diaku sebagai santrina para ajengan para kiai di dieu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, wabil khusus kersana guru-guru urang sadayana anu nampak hadir dina ieu tempat. Urang doakeun mudah-mudahan para ajengan, para guru-guru urang masing sarehat. Ibu nyaah ka kiai nyaah, resep ka kiai resep, resepna resep naon, resep nitah ka ajengan teh, leres teh.
tahlilan ka kiai nuju bulan. Para dek moal itu udah santri mah nyarora ibu cara ricing mundek maot atuh je. Lain mani awa pisan kahayang ditinggal itu. Sakali deui tahlilan ka kiai nuju bulan kasurupan amaotan nyolatan mayit nyolatan mayit astagfirullahaladzim. Ayo sagalanya ku kiai nya kapan resep nitang teh nya ananya mere ka kiai teh. Allah ya Karim samemeh urang digubrakeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung kepala desa tapi jeung ajeng jeung kiai. Mangkaning pan zaman ayeuna ajengan kiai hese gantina. Sok sanajan ibu masantrenkeun budak mang tahun-tahun hirup di pasantren belum tentu sanggupeun ngagantikeun ajengan. Daras Matakan urang doakeun para guru-guru urang khususna nu aya di ieu wilayah, mudah-mudahan sadayana masing sarehat, masing diparanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna, oge masing ditambih-tambih istiqomah. Istri aja. Oke, si Mabdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer. Urang doakeun mudah-mudahan para pemimpin urang di ieu wilayah masing sarehat. Amin. Ibu osok ngadoakeun Pak RT. Cing jujur ce osok ngadoakeun Pak RT. Bagus. Jujur. Osok ngadoakeun Pak RW, osok ngadoakeun Pak Kades. Karena teuing Pak RT, Pak RW tara didoakeun ku rakyat teh. Mangkaning capek janten pemimpin teh Bu. Komo kamari bulan-bulan kapengker di urang keur usum BLT jeung bansos, nu teu kabagian pan nyalahkeunna ka Pak RT. Aya di dieu nu sok kitu? Aya. Nu belah mana diukna? Ya kunaon nepi ka ayeuna masih keneh aya corona sabab eta teh Pak RT salah mikeun bantuan. Da Pak RT mikeun bantuan ka nini-nini ataupun nini-nini didoakeun corona cing panjang umur. Karunya Kang abdi mah ka RT RW teh. Sabab lamun aya kajadian di hiji kampung pasti nu ditatanyakeun saha RT RW-na, betul? Aya nu kamalingan pasti nu ditatanyakeun saha RT RW-na, padahal RT RW teu ngiluan maling. Aya oge di hiji kampung teh Kang anu parabola parawan jebol ti heula eta parawan. Pasti nu ditatanyakeun teh saha RT RW-na, padahal RT RW teu ngiluan nyoblos aja. Leres tak? Hese jadi pemimpin teh salaras nama urang oge pemimpin jang diri urang sewang-sewangan. Mimpin awak nyalira geus hese komodeui mimpin awak ba. Matakan urang doakeun Pak RT, Pak RW, Pak Kades di dieu sing sarehat. Cing dipanjangkeun yuswana. Oge masing tiasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah. Kusi Mabdi dipika hormat para panitia penyelenggara anu parantos ngorbankeun harta, tanagi, pikiran oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara. Urang doakeun mudah-mudahan masing dibales ku Allah kalawan balesan anu berlipat ganda. Urang doakeun tahun payun acarana masing langkung meriah. Jamaahna nu hadir masing langkung seueur. Ya Allah ya Rabbal. Antailak nu Gusti Mabdi dipika hormat bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu cantik jelita mirip si Andin dina sinetron Ikatan Cinta. Osok ngaronton urang dieu. Resep ka Mas Al. Sami abdi ge resep.
Matakan datang jauh-jauh ka dieu rek bari neangan sugan manggih nu heran. Yang hijina jeung bapak-bapak atuh rarumek teu kaciri. Antayula Puguh Abdi dipika hormat santriawan santriawati di dieu. Aya teteh santri ada ya? Jarawab teh santri haroyong kanu kasep. Cing tarik hoyong kanu kasep. Bagus memperbaiki keturunan. Mang santri hoyong kanu gelis. Cing tarik hoyong kanu gelis. Ngaca. Di paparetot hayang nikah kanu gelis ari teu kasep mah hese. Urang doakan ya mudah-mudahan di dia santri-santrina sing sarehat. Masing digampilkeun dina milari ilmuna. Oge masing tiasa dipaparinan taufik sinareng hidayah ku Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu Wios abdi ceramahna bari tati. Reuas henteu ningali abdi. Reuas. Bisi aya nu reuas da sugan teh Neng Nais mah dina YouTube teh jangkung gede bari geulis. Ari pucuhul nu datang sagede leunca. Da abdi mah rumah saleutik ce. Katakan rek tati Wios. Iya. Bisi geupi sana tak bujang ngumpul di bangker. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya wengi sore ce. Dina sore iya urang sadayana tiasa riung mumpulung bongkok ngaronyok dina kaayaan geus teu puguh tetempoan jeung teu puguh rarasaan ieu teh. Nu haus aya anu lapar, anu tunduk, anu capek, hayang jajan, teu boga duit. Loba sigana teh teu boga duit mah. Tapi sok sanes kitu Bu, ieu teh mangrupikeun majelis kabunga. Bungahna umat Islam memperingati Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati teh Bu aya 3 maknana. Nu kahiji aya nu diinget-inget, kadua aya nu gaduh ingetan, katilu aya nu diingetan. Sabaraha cenah? 3. Nu kahiji aya nu diinget-inget saha nu ayeuna ku urang keur diinget-inget teh nyaeta Kanjeng Nabi. Nah Nabi make kudu diinget-inget supaya Nabi ingeteun ka urang. Nah urang make kudu memperingati Isra Mi'raj supaya urang teu poho. Sabab lamun urang poho cilaka bisi katipu, bisi teu apal kana sejarahna Isra Mi'raj, betul? Betul. Da zaman ayeuna mah loba anu sarua warna beda rasa. Contohna dodol jeung tai ucing. Sok teh dodol hideung tai ucing. Ibu bari dia tariasa nyarios. Sigana 2 minggu deui diumumkeun di masjid. Sakali deui dodol hideung tai ucing. Dodol amis tai ucing. Ibu abdi tos yuswa 18 tahun can pernah nyobaan rasana tai ucing. Ku urang dieu dijawab rasana hasil. Ibu sadinten sabra kali nuang tai ucing? 5 kali geuning resep. Jadi ayeuna mah seueur nu sarua warna beda rasa. Da sabenerna mah peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, angger-angger kene isina mah pangaosan, betul? Ngan beda bulan, beda ngaran. Leres teh? Nah, urang baik kudu memperingati supaya urang apal sejarahna, supaya urang apal ka Kanjeng Nabi. Da zaman ayeuna mah bahaya Bu, loba nu ngaku nabi teh. Kamari anyar kene aya nu ngaku nabi ngaranna teh Tukimin. Pan ngaruksak kana sholawat jang. Coba ka Kanjeng Nabi Muhammad mah cocok ce. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cocok teh? Cocok. Coba ieu Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin. Mantas teh nu kitu? Teu mantas.
Matakan cing yakin dina hate urang teu aya deui nabi jeung rasul sabadana nabi besar Muhammad. Hiji cenah makna memperingati teh aya nu diinget-inget. Nu kadua aya nu gaduh ingetan. Saha neng nais nu gaduh ingetan teh? Tadi dia panitia sareng sadayana nu parantos berpartisipasi kanggo nyukseskeun ieu acara. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 urang, maka panitia bakal menang 100 ganjaran. Makanya dipilari-pilari iya jamaah nu hadir aya 1000 urang ya. Aya henteu 1000 Bu. Aya bahkan pinuh ieu teh. Nu hadir lain jelema hungkul. Jurig oge ngalilu hadir ce. Ngan bedana jurig jeung jelema mah ari jelema resep cicingna dihareup. Ari jurig mah ditarukang. Cari ngogo we tuh di ditu. Itu seueur nu cari cing di tukang berarti nu kitu teh nyumput. Kira ku jurig mah rake kopean. Sokang ieu kosong keneh tadi payun ngaralih geura. Lamun ngalih didoakeun cing dijembarkeun milik rizkina. Tong diaminan dah henteu pindah naon kan. Nu hayang we nu hayang beunghar. Jadi nu kadua memperingati teh maknana aya anu gaduh ingetan nyaeta para paniti. Nu katilu memperingati teh aya nu diingetan. Saha nu diingetan teh? Urang sadayana. Abdi bade naros tahun kamari di dia aya rojaban aya. Ngabahas naon mubalikna ce? Tuh kan urang mah rumasa jantan jalmi teh pohoan. Matakan diayakeun deui rojaban teh supaya ngingetan ka ayeuna urang kudu apal Bu asbabiyah nu di Isra jeung di Mi'rajkeun Kanjeng Nabi teh naon. Pan urang mah biasana apal sejarah Isra Mi'raj teh oleh-olehna salat teh hungkul kitu leres. Coba abdi bade naros Bu. Salah satu asbabiyah di Isra sinareng di Mi'rajkeun Kanjeng Nabi Muhammad naon? Nyaeta ditinggalkeun ku istrina tercinta anu jenengan Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah urang dieu kenal Siti Khadijah Bu? Lain Siti Khadijah nu di dieu lain. Ieu mah Siti Khadijah bojona Rasulullah yang sangat berwibawa. Harta mantena bro di juru, bro di pantok ngalayah di tengah imah Bu. Siti Khadijah teh kagungan caroge liuk eueuh ragap teu aya. Sababokna Siti Khadijah nikah ka baginda Rasul yuswana parantos 40, sedangkan Rasulullah nembe 25 tahun. Ngan luar biasa Siti Khadijah mah Bu teu pernah ngalawan ka salaki teh. Teu pernah nganyari hatekeun caroge. Bahkan yang paling romantis ketika Siti Khadijah nyauran carogena make pangkat. Pangkat anu salakina Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasulullah. Pangkat anu salakina Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi. Pangkat anu salakina Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib. Romantis dah. Ibu bade nurutan Siti Khadijah. Atau salakina tukang macul dipanggil, ya tukang macul. Salakina tukang ojek dipanggil, ya tukang ojek. Hiji deui tukang nguseup. Aya nu sok nguseup di dieu? Cing sabar nu jadi pamajikanna ce. Dipenta duit ngomongna teu boga, ari dina kopeah nyempel 50.000 dan nyieun eupan. Ari eupan ku endog meuni kokonengna, na ari budak dahar jeung baslug. Cek budak aing daripada jadi budak mending jadi lauk cek. Lamun tukang nguseup dipanggil, ya tukang nguseup. Barade kitu Ibu. Ajak si ibu teh neng nangis, ibu mah kumaha bade nyawuran Kanjeng Nabi, bade nyawuran salaki romantis da teu pernah dicontohan ku salakina oge. Terus gitu.
Kupingkeun Kang, ketika Rasulullah nyauran istrina Siti Aisyah, Masya Allah luar biasa. Ya Humairah, wahai istriku, si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar. Ibu kantos dipanggil ya Humairah. Cing tarik kantos dipanggil wahai bunga mawar. Ya gitu mararantes. Siti Aisyah mah cocok dipanggil ya Humairah teh bager, solehah, tarang ngalawan kasalaki, hormat kacaroge. Di ibu-ibu urang dieu hayang dipanggil ya Humairah, kadaharan sapopoe jengkol. Matak baueun salah kita. Jadi zaman ayeuna mah loba rumah tangga anu cerai teh gara-gara jengkel ka pamajikan. Piraku ku jengkol cerai aja. Cek si bapak tadi tukang aneng nais, bapak mah kumaha bade nyauran pamajikan ya Humairah, dadina pipi pamajikan bapak mah kokoleuteun hungkul. Ngambil gitu mah jadi kieu ya kokolot. Bade gitu Pak. Ulah ngadon dicabok teh gitu. Jadi hikmah memperingati Isra Mi'raj dina sonten ieu Bu, urang khususna kanggo istri kedah tiasa mencontoh akhlakna Siti Khadijah anu teu pernah ngalawan kasalak. Da istri mah istimewa ce. Naon buktina Neng Nais istri istimewa? Tingali di Indonesia setiap tahun sering diperingati Hari Kartini. Teu aya nu namina Hari Kartono. Aya henteu di dieu? Teu aya. Lamun di dia aya Hari Kartono berarti eta orang Jawa. Sebab di Sunda mah identik huruf A, ari di Jawa mah huruf O. Jadi lamun di Sundanana di Jawa mah nono, lamun di Sunda Hartana di Jawa mah, lamun di Sunda Suryana di Jawa mah, lamun di Sunda Mangga Calik di Jawa mah monggo linggih aja. Kiraku tamu dicolokan. Bakat si ibu mah ari pangaosan keur lapar teh sok kitu. Istimewa istri mah Bu, bahkan menurut hadis Kanjeng Nabi, al jannatu tahta aqdamil mahati, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Can pernah seumur hidup Kang abdi ngadangu surga ada di atas kepala bapak. Aya henteu? Teu aya. Sabab nu istimewa na oge saha? Istri. Jarawab ku ibu-ibu cing kompak, ibu osok nyangu unggal poe osok. Sok dinuhun gentara ku salaki. Cing tarik osok tara. Jarawab deui cing kompak ari salaki ibu di imah osok nyapu. Osok ngepel. Sok gegero. Osok nyeseh. Ari ibu ngalakukan eta pagawean di imah capek henteu? Kakuping Kang. Pengakuan para korban. Berarti timulai isukan bapak-bapak urang dieu cing sadar teangan awewe hiji deui. Pan tadi aja sorangan mah capek. Jadi mending keneh kudua. Satuju henteu ibu? Ari bapak satuju? Satuju. Jadi atuh ibu-ibu teh mending keneh capek gawe atau capek hate? Berarti Kang teh mulai isukan bapak-bapak urang dieu nusok buburuh tong buburuh isukan mah. Nusok ngojek bikeun motorna kasih ece. Nusok macul bikeun paculna kasih ibu. Sabab siang ayeuna ibu-ibu di dieu geus berikrar mending keneh capek gawe daripada capek. Ibu satuju. Ari bapak mah satuju. Satuju wae Bu. Istri mah istimewa. Jadi orang kedah tiasa mencontoh akhlak Siti Khadijah.
Urang sebagai istri kedah tiasa ngajaga kaistimewaan eta. Ibu kasalaki cing bager cing sopan. Sabab percuma lamun ibu getol ibadah nalika ngong adan buru-buru kacai buru-buru ngalaksanakeun salat fardu. Saparantosna salat fardu disusul ku pasunatan Nabi. Teras ibu ngaos Al-Qur'an nepi ka 3 balikan sapoe ngaji Qur'an ti beurang salat duha ti beuting salat tahajud tapi catet dina manah hianat kanu jadi salaki. Sakalina istri anu ngalawan ka suami faqad khubita amaluha, amal anu tadi diwincik di luhur bakal dilebur ku Allah dipasihkeun ka caroge. Tah pertarosanana ibu-ibu urang dieu geus sabaraha kali ngalawan ka si bapak. Bapak tos sabaraha kali dilawan ku pamajikan. Unggal poe sering geus peak tah amal. Itu tinggal dicek si bapak. Yes. Bukan baiklah bapak-bapak orang dia bagja loba amal. Kartos teh Bu. Berarti ti uih pangaosan ayeuna teu kenging ngalawan deui kanu jadi salak. Barade diamalkeun. Insyaallah ngomong aja. Da cek Kanjeng Nabi insyaallah teh hartosna bade. Tapi ku urang mah digentos hartosna teh jadi moal. Contohna ibu diuk hareupeun imah dina teras aya tatangga ngaliwat cek ibu teh ece sinang heula muhun insyaallah kira-kira datang teu asup teu ka imah teu gandeng berarti di urang mah insyaallah teh jadi mau ibu barade diamalkeun tah kitu awas mun teu. Berarti bapak lamun timulai ayeuna aya keneh istri nu ngalawan ka salaki bapak laporan ka abdi ka Cipongkor. Berarti teu diamalkeun eta ilmuna. Hartos Bu. Ieu Kanjeng Nabi teh ditinggalkeun ku istrina tercinta. Kanjeng Nabi sedih Bu, tapi sabar ditinggalkeun ku Siti Khadijah teh. Nu akhirna Allah hoyong masihan hadiah kanggo kasabaran Kanjeng Nabi nyaeta ngaberangkatkeun Isra Mi'raj. Isra pamisaur bahasa etimologi nyaeta sayrul laili, perjalanan atawa lempang ti peuting. Timbul we pertarosan, kunaon yang ngais lempang ti peuting make kudu diperingati pan urang ge osok. Ngaronda lelempangan ti peuting. Maling lempang ti peuting. Neangan janda ti peuting. Akang rek ka mana? Rek Isra neng. Isra naon? Isra neangan janda. Nu kitu Isra sanes Bu? Sanes. Sabab Isra di dieu mah mulai nati Masjidil Haram. Di mana aya Masjidil Haram teh? Di Makkah. Alhamdulillah orang dieu mah Arafah can ka ditu ge. Da kamari mah abdi ceramah di Garut, naros ka ibu-ibu. Ibu ari Masjidil Haram di mana? Di Pamengpeuk cenah. Urang munajat ka Allah mudah-mudahan sadayana nu haladir di dieu masing enggal tiasa ka ditu. Ya Allah ya Rabbal. Kamana neng nais Isra'na? Kanjeng Nabi naik buruk kecepatan seperti kilat. Kecepatan seperti cahaya secepat kilat melesat Bu naik buruk teh. Terus turun di suatu tempat di piwarang salat 2 rakaat ku malaikat Jibril. Saparantosna salat cek malaikat Jibril, ya Rasulullah, dupi Gusti terang dia teh Gusti salat di mana? Henteu Jibril, emang di mana gitu eta teh? Eta teh nya eta kota Madinah anu bakal jadi tempat hijrahna Gusti. Aya geuning dina sholawatna ya Thaibah, ta eta teh ya Thaibah teh ka Madinah hartosna. Hartos Bu? So, ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayat sunnah wal hawa wal hawa ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayat sunnah wal hawa
Jadi ya Thaibah teh hartosna Madinah. Terus di Madinah ka mana Neng Nais? Ka Bukit Tursina. Natepan deui 2 rakaat. Terus didinya ka Bait Laham, natepan deui 2 rakaat nepi ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Sakumaha jarakna ti Mekah ka Palestina? Di dieu berbeda pendapat ulama, Kang. Aya nu nyarios 2000 km, aya oge nu nyebatkeun 2500 km. Ngankeun we urang mah ulah parabut urusan jarak. Lamun ibu yang apal, alukur ka itu sorangan. Nu jelas mah waktu harita ti Mekah ka Palestina biasana sok nganggo onta. Dacan aya angkot. Tapi Kanjeng Nabi mah ngalakukeun Isra Mi'raj dengan waktu yang sangat singkat. Peuting harita berangkat, peuting harita uwi deui. Matak seueur jalmi nu teu percaya kana Isra Mi'raj teh. Padahal lamun ditinggali tina ayatna ibu, subhanalladzi asra bi'abdihi. Alladzi teh isim mausul. Cek santri isim mausul nyaeta kata sambung, hartosna anu. Alladzi anu asra ngaberjalankeun ieu ladzi kasaha bi'abdihi ka hambana ladzi. Ngan samemeh ladzi teh aya lapan subhana. Subhana di dieu lamun ditarik kana ilmu tauhid janten sifat salbiyah. Saur Rama Abdi sifat salbiyah nyaeta sakur-sakur sifat paranti ngiceunan kana perkara nu teu layak aya di Allah. Gunung nangtung sagara nemrak, gunung moal bukti sagara moal aya, lamun teu aya nu nyiptakeunana nyaeta saha? Gusti Allah. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah ilmuhan sama basukam qadiran muridan Panrausnya ari sasarangan mah tak ibu ajarkan kamu rangkalita nu kitu. Tadi geuning nu tarampilnya resep ngajarkeun ka budak teh kenalkeun kana sifat-sifat nu wajib aya di Allah osok tara. Ibu hoyong gaduh murang kalih nu soleh. Cing tarik hoyong gaduh murang kalih nu soleh. Ari ibu natos solehah acan. Salaki ibu geus soleh acan. Paingan budakna bedegong oge. Kupingkeun Kang, ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan, betul? Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kalih anu soleh teu cukup ngadua, Robbi habli minas solihin. Rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul mah moal cukup. Tapi kudu dituturusan tegasna mah kudu dicontohan ku indung bapakna. Da biasana mah lamun nalika adan di masjid, cek si bapak ka budakna kieu. Jang, kadenge geus adan, jugra ka masjid. Aya nu sok kitu bapak-bapak? Tah salah nu kitu teh Pak. Kuduna mah kieu, ujang ka kuping tos adan, hayu urang ka masjid. Kartos teh. Tadi mah jug, ari ieu mah hay. Tadi mah nitah, ari ieu mah dibareng. Ibu ge sami. Ulah ari ka budak neng ieuh tutupan orat, make baju muslimah, make kerudung syar'i, ari ece bubudu gulat. Ayeuna ge siga nu heueuh, Pak marake tiung si ibu teh. Bubar we pangajian pandi baruka tiungna teh. Hareud ararat
apal nu sok make tiung jeung nutara make tiung hek make kaciri nyara rengsol je tong diomekeun jadi kanyahoan kartos deh. Lamun orang hoyong ngenalkeun budak kana agama Islam ngawauhkeun budak ka Allah berarti pan urang oge kudu bisa ngaji. Betul? Ngan lamun teu bisa ulah maksakeun, mending keneh asongkeun ka kiai titipkeun ka ajengan. Urang kali ibu di pasantrenkeun teh. Nah, jempling. Di pasantrenkeun teh. Di sakolahkeun teh. Sakolah hungkul atau napi pasantren hungkul? Dua nana. Alhamdulillah di dieu mah akur bu. Antara sakola jeung pasantren teu berat sabelah. Di abdi mah di Cipongkor khawatir masyarakat teh berat keneh kana sakola daripada pasantren. Tingali rek sakola mah budak rek sakola PAUD dianterkeun pan ku indungna. Bahkan ditungguan. Budak sakola di jero kelas indungna di luar ngarumpi. Baso beak 2 mangkok sewang eta teh. Bari nungguan budak. Nah ari budak rek pasantren teu dianter-anterkeun acan ku indungna, bahkan kiai teu apaleun eta budak saha. Budak rek sakola SD tingali ti luhur nepi ka handap kabeh meuli anyar. Topi anyar, kerudung, saragam, sepatu, buku, pulpen, anyar. Nah ari budak dek masantren cek abahna, jang geus dek masantren mah tong meuli baju aya urut abah baheula. Budak dek naik Quran cek indungna, jang da Quran mah ti baheula ge sarua kitu-kitu keneh aya urut mah keur masantren. Di mana mah Qur'ana? Itu di goa di pangbeasan. Dicokot ku budak pekah Qur'ana geus balolong sarobek dihakan beurit. Cek budak mah geuning ieu Qur'an teh sarobek balolong kieu. Ibu nembalna leman ayeuna mah aya super glue. Mutek budak teh ngeleman Qur'an nepi ka alam nasrah ngareneng jeung alam taro. Cuk akina jang geus nepi ka mana ngaji teh geus 2 alam bah napuguh ngarendeng betul. Mangga ibu nyakolakeun budak cing luhur nepi ka S1 S2 S3 mangga teu aya nu ngalarang, tapi kade nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna sabab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh, lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi solehah. Betul? Angger we nu nangtukeun soleh jeung henteu nama kumaha didikan di pasantren. Ibu kudu bangga ngagaduhan murang kali daek masantren teh. Bayangkeun lamun budak ibu teu daek masantren, engke nalika bapak jeung ibu maot rek saha nu mangmacakeun tawasul, rek saha nu mangmacakeun yasin lamun lain budak sorangan. Leres teh? Eta kan penting masantrenkeun budak. Ngan zaman ayeuna mah santri teh dipandang sebelah mata. Cek masyarakat, neng ujang tong daek nikah ka santri bisi madesu. Masa depan suram. Ganti kurang santri, madesu lain masa depan suram tapi masa depan sukses. Malahan mah cek ibu-ibu aya si Irana dikieukeun. Ulah daek meuli teri, terimah loba cucukan. Ulah daek kawin ka santri, santri mah loba budugan. Usum keneh di dieu santri budug. Aya nu budug aya? Keun bae eja santri mah budug oge barokah. Cing cirining kuman jeung tumila hayang ngilu ka surga. Tingali kang koruptor aya teu nu budug, maling aya teu nu budug, teu aya sabab kuman oge alimeun dicandakana neraka. Leres teh santri nikah kudu ka santri deui. Nah make kudu ka santri, santri mah masyarakat oge diajak ka surga apalagi kamu. Betul.
kudunya ka santri teh sabab moal aya ulama lamun henteu terlahir ti santri, moal aya mubalik, moal aya qori lamun henteu terlahir ti santri. Hidup santri, hidup buduk, buduk hidup. Kartos teh Bu. Namun orang hoyong gadung orang kali anu soleh-solehah berarti orang nage kudu soleh. Sabab buah anu jatuh moal jauh jeung tangkal. Lamun orang hoyong ngenalkeun budak kana agama Islam, hoyong ngajarkeun budak ngaji, urang lagi kudu bisa ngaji. Leres teh? Di dia aya pangaosan bingonan, dinten naon? Nu hadir osok pinuhna siga kieu. Cik abdi bade naros jarawab cing kompak, ari nu pangseueurna dina pangaosan bingonan ibu-ibu bapak-bapak. Ibu-ibu bapak-bapak. Ibu-ibu. Nu pangseueurna dina muludan ibu-ibu bapak-bapak. Ayeuna dina rojaban pangseueurna ibu-ibu bapak-bapak. Ari nu sok main gaple di pos ronda penting-penting ibu-ibu bapak-bapak. Astagfirullahaladzim. Berarti atuh anu rajin ngaos teh saha? Ibu-ibu. Nu pinter oge saha? Oh, ibu palainter. Sok atuh aya nama urang tes cobaan ibu-ibu. Dabongan dia jaga-jaga pinter cenah. Berarti abdi rek nanya. Lamun bener nilainya 100, mun salah 0. Bapak-bapak sami bener nilainya 100, mun salah 0. Siap Bu? Ulah deg-degan aja biasa we biasa. Bu, Ibu, ari ta'aluk sifat kudrat aya sabaraha? Cicing santri mah pasti apal. Eja ieu mah eja. Ngadon seuri. Atau bisaeun Kang, ibu-ibu no. Cik ayeuna si bapak bisaeun teh. Siapa? Bapak siap? Khusus pertanyaan kanggo bapak-bapak. Bapak ari rukun Islam aya sabaraha? Pintar. 100 bapak-bapak. Ibu-ibu. Tong nu kitu atuh neng nais nu kitu mah hararese, mending keneh urang ngaos we. Siap ngaos Bu? Abdi sakali ku ibu-ibu tuluykeun. Santri cicing tong dibantuan. Siap Bu? Siap. Tuluykeun. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ibu-ibu ngkul. Nah itu cara ricing tuh itu. Tapi tak beres. Geningan dua anu nyorak nage aja. Anggar kene ngaos kega Kang teu barisaeun. Cik ayeuna bapak-bapakeun lah, da bapak-bapak mah jadi imam pan kudu apal. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seratus bapak-bapak. Ibu-ibu nol. Tong ngaos atuh neng nais da ibu mah rumasa pararoho deui kana juj amak teh eleh ku budak. Leres. Mending kena urang ngitung we. Da ibu-ibu mah karesepna ngitung duit. Siap ngitung Bu? Kanggo ibu-ibu. Ibu, anak hayam aya 1 juta mau 13 tinggal sesana ieu sehese teuing. Tapi saeun keneh Kang ngitung oge. Cik bapak-bapak, bapak anak hayam aya 2 maot hiji tinggal itu. Sok atuh aja sakali deui ulah loba protes. Mun salah geus moal ditanya deui. Siap Bu? Terakhir.
Ibu-ibu anak hayam ayah hiji maut hiji tinggal indungna. Pan indungna mah teu paeh. Nya teu kaharti Kang urang dieu mah ari nu rajin ngaos ibu-ibu, ari nu pinter. Da bakat ibu-ibu mah ari dina pangaosan teh socana sok kamana mending. Komo siang kieu mah pasti socana teh ngareret kanu gelangna ranggem. Balik ka imah ngahuleng. Cek salakina, mah kunaon cicing wae. Cek ibu teh, bapak ih tingali pamajikan batur mah kabeh beuheungna teh dirante. Bapak tingali pamajikan batur mah emasna teh 20, 2 karat, 20, 3 karat, 20, 4 karat. Nah ari urang mun teu sakarat-karat aja. Cek salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekek. Da ibu-ibu ayeuna mah Pak nyarebret paranasan. Siga angkot kumaha setoran. Setoran leutik nyangeyeng. Betul. Tatangga kabeuli motor ibu nu ngebul. Ger diaroromongkeun. Cek nu belah dia, "Ece tuh tingali si itu mah kabeuli motor anyar." Cek nu belah dia, "Ah eta mah meunang nganyuk." Apa di mana meunang nganyuk? Kaciri nganyuk mah sorakna teh ngiridit. Aya nu sok kitu. Tatangga kabeuli kulkas pan ibu nu paranas tiris, muriang masuk angin. Ingang dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas. Kuduna mah kieu Bu ka salaki teh, bapak tingali tatangga mah pamajikanna geus 2 ari bapak iraha. Ibu bade kitu ka salaki. Bapak hoyong dikitukeun. Tapi ayah si bapak ngejempling oge cek. Cek si bapak teh neng nais bapak mah barora pamajikan 2 hiji oge geus 1000. Betul? Kata si Oce nyebut betul, puguh ibu nu ngaripuhkeun. Jadi gitu kan ibu-ibu mah ongkoh pangseringna ngaos tapi teu aya nu diamalkeun. Rugi atuh cek lebar. Mending keneh rajin ngaos, rajin ngamal. Barade. Geus insyaallah deui Oce. Ta ieu Kanjeng Nabi ngalakukeun Isra Mi'raj sanes berjalan sendiri Pak, tapi diberjalankeun ku Gusti Allah. Contoh abdi ceramah ka Tasik. Perjalanan di Bandung Barat ka Tasik lilana 4 jam. Ternyata pas dugi di Tasik dina kerudung aya tumila. Terang tumila urang dia. Si horeng mah eta tumila teh ngilu ti imah dawauh. Pas dugi di Tasik ku abdi dibahas dina ceramah. Hadirin rahimakumullah, aya tumila nyaba ti Bandung Barat ka Tasik lilana 4 jam. Kabeh ulah nu percaya sabab naon akal ngabeku. Padahal mah eta tumila lain lempang sorangan tapi napel dina kerudungna dipake ku abdi, abdina numpak mobil ka Tasik. Jadi dongkapna teh bareng. Abdi dongkap tumila sumping. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj sanes berjalan sendiri tapi diberjalankeun ku kudrat sinareng irodatna Gusti Allah. Emut ibu waktu Nabi Isra Mi'raj teh disuguhan cai ku malaikat Jibril. Caina teh aya 3 gelas. Ari di dieu aya sabaraha? 2. Teu ngunah ieu. Amun sunah mah kudu 3 ieu teh. Betul? Urang eueut heula. Anu kieu mah moal eueut ce. Sabab nu kieu mah cai paranti ngubaran nu kasurupan. Leres teh. Tah ieu we Pocari Sweat menambah ion. Alhamdulillah. Teraskeun. Kanjeng Nabi dipasihan 3 cai dipiwarang milih. Kira-kira Kanjeng Nabi milih nu mana? Di dinya teh aya cai susu, aya cai arak, aya cai biasa. Milih nu mana Kanjeng Nabi? Cai susu.
Terus kumacek malaikat Jibril, sodakta ya Muhammad, leres pisan Gusti nuku salira dipilih teh cai susu. Naon kitu Jibril? Sabab eta teh mangrupikeun lambang kefitrahan agama anu ku salira dipilih nyaeta agama Islam. Coba bayangkeun lamun waktu harita Kanjeng Nabi milihna cai arak, atuh meureun urang kabeh marabok ce. Ninggali ti kotok ge asa coklat. Ngan untung Kanjeng Nabi milihna cai susu. Saparantosna kitu teras ngalakukeun mi'raj mapai langit nepi ka langit ka-7 teras Sidratil Muntaha. Ngan sateu acan lebet ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril cicing nyarios ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah hapunten abdi teu tiasa ngiring ngajajabkeun dugi ka Sidratil Muntaha. Kunaon kitu Jibril? Sabab teu pernah aya makhluk hiji pun anu tiasa kadinya. Ngan ieu mah Kanjeng Nabi langsung diundang ku Gusti Allah. Pas dugi di Sidratil Muntaha Kanjeng Nabi berhadapan jeung Allah ngucapkeun salam. Kumaha salamna Kanjeng Nabi ka Allah ece? Lain assalamualaikum. Lamun assalamualaikum berarti Kanjeng Nabi ngaduakeun kasalametan jeung Allah. Sedangkan nu maparin kasalametan pan saha? Gusti kumaha teu nai salamna? Nyaeta ngucapkeun at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab ku Allah langsung, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak eta bacaan nu kurang dipake salat. Kanjeng Nabi berhasil nepi ka Gusti Allah. Ari urang rek iraha ce nepi ka Allah. Pada iraha isukan kumaha carana nepi ka Allah jang? Ya kupingkeun sesuai sinarang nutos kauninga ku urang sadayana samulina Nabi Isra Mi'raj teh nyandak oleh-olehnya eta salat. Kanjeng Nabi bingung naros ka Allah, ya Allah naha Gusti make masihan abdi oleh-oleh salat. Dijawab ku Allah, ya Muhammad, lamun anjeun bisa ngalakukeun mi'raj numpak buruk ka dieu, maka umat anjeun bisa mi'raj ku salat. Matakan orang lamun salat teh ulah paburu-buru, ulah likum-likum leos. Da biasana ibu nalika salat teh sok ieu, Allahu Akbar. Dieu teh asa aya duit 10.000 di mananya? Allahu Akbar dina loket gitu. Sami Allahu liman hamidah. Oh heueuh dipake jajan si dede. Osok kitu ibu keur salat. Tah berarti urang mah nalika salat teh awakna hungkul nu salat hatena mah henteu. Betul. Sok sanajan urang salat di masjid, sok sanajan urang salat di Masjidil Haram, lamun hatena teu nepi ka Gusti Allah teu dihitung jadi salat. Tong boroning khusyuk urang mah tumanina can bisa. Betul. Nalika ngong adan masih kene sok haroream leres. Wajar lamun kitu sabab urang di alam dunia ngagaduhan musuh nyaeta saha? Cing tarik saha? Tong bari molotot ka abdi ngebut setan atuh sia. Saur Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lil insani adum mubin. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Matakan wajar orang lamun rek salat osok harares eta teh digoda ku saha? Setan. Komo salat subuh mah paribasa cenah nalika salat subuh mah ngong adan di masjid teh urang digeugepan ku setan. Kantos nguping nu kitu. Berarti lamun ibu pas adan subuh digeugepan ku salaki ibu teh ngaralih kan teu kahujanan kan.
Mudah-mudahan ieu hujanna berkah cenah. Amin ya Allah ya Rabbal. Panghesana salat subuh mah rek teh hese kumaha atuh nalika ngong adan di masjid da asa kalah ka di pepende. Betul? Cek lu adan di masjid heg enakeun ku pemuda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berai panona beunta ece mudang mah acan. Kudu adan dituluykeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suruh ku ibu jurna kaluhur nongeng eta teh. Siga ucing nu mulia terang teh. Tah kitu. Nepi ka beresna cek nu adan. La ilaha illallah. Gubrak deui eta teh ka handap. Angger we salat nama biasa nama pemuda nu kitu teh. Aya di dieu pemuda nu kitu? Ari gadang bisa salat subuh kaberangan. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi apalagi tukang sepi. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta. Pemuda jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you, aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Nah berarti pemuda ulah kitu nya. Ulah ngabiasakeun gadang lamun salat subuhna sok kaberangan mah, betul? Jadi hikmah nu kadua dina peringatan Isra Mi'raj nyaeta urang kedah tiasa memperbaiki salat, lain awakna hungkul tapi hatena kudu bisa nepi ka Gusti Allah. Nu terakhir hikmahna Isra Mi'raj naon? Pilari dina ayatna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ti masjid ka masjid. Ketik hikmahna ku urang sakedik berarti urang teh kedah sering ngamamurkeun masjid. Di dia masjid osok pinu. Salaki ibu osok sholat 5 waktu di masjid. Carekan je lamun kitu teh. Lamun salaki sholat 5 bere mukena. Sabab naon? Lamun lalaki taradaek sholat berjamaah di masjid, yarfa'allahu barakatan min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya. Ibu percuma gaduh salaki imahna gedong, mobilna mewah, sawahna lega, duitna loba, tapi taradaek salat berjamaah di masjid eta kabeh hartana moal baro. Nauzu. Da kapungkur mah masjid saur pun rama tina bilik hinis. Kaalaman teh ku ece masjid bilik hinis. Lantai nage tina papan tina talupuh tapi pinuh jamaahna. Beres sholat carurik kabeh jamaah. Lain ingat kana dosa suku kacepet talupuh. Tapi ayeuna tingali masjid gedong mewah make ukiran kaligrafi karpet segala rupa ngan jamaahna kosong. Leres sholat maghrib 3 jajar
Sholat isya 2 jajar, sholat subuh 2an ngajajar. Nu adan eta nu qomat nu ngaimam nu ngamakmum nu ngaminan ente kaman ente eta we hayo. Matak ti ayeuna masuk pinuhan ieu masjid teh lain ku aki-aki hungkul pemudana cing daraek salat berjamaah di masjid. Ibu nalika adan subuh ibu gugah ti payung kacai ulah bakal disusut air wudu teh cipratkeun ka salaki. Kieukeun bari nyipratkeun cai wudu, bapak gugah tos adan subuh gerak ka masjid. Osok kitu Bu. Ieu mah sigana make cai saember. Hudang. Lain hudang kitu mah ceu ngadon nyabok. Terus dah. Jadi ti ayeuna mah lamun salaki ibu tara salat berjamaah di masjid kudu dicarekan daripada hartana henteu barokah. Ulah ieu mah ka masjid teh nalika des salatan we pas maot. Nu panghareupna nyolatan mait saha? Mayit lain ajengan atuh. Lamun ajengan panghareupna berarti ajengan ngagoler, mait nangtung. Cekarpet masjid amang maneh keur hirup ka mana wae tara ka masjid ari geus paeh panghareupna. Bari teu sopan mait teh batur-batur nangtung ieu ngagoler. Terus teh katakan abdi mah teresep ka mait teh. Teu sopan. Eta nu katilu hikmah memperingati Isra Mi'raj teh urang kudu salat berjamaah di masjid. Kahartos Bu. Bapak kahartos. Jadi tadi Neng Nais teh ngebahas naon wae cenah? Ngebahas buduk. Kade nu inget nanti eta hungkul aja. Da biasana di abdi mah jamaah teh osok gaduh gelar barho begitu bubar poho. Ternyata di dia mah cingho, cicing oge. Wihandi bilih hilap. Hikmah anu tiasa dicandak tina Isra Mi'raj teh aya 3. Nu kahiji khusus kanggo istri, urang kedah tiasa mencontoh akhlakna Siti Khadijah anu teu pernah ngalawan kasalah, teu pernah ngajeri hatekeun carog. Nu kadua urang teh kudu bisa memperbaiki sol. Lain awakna hungkul nu salat tapi hatena ge kudu sol. Ibadah ka Allah siga urang nempo Allah mun teu bisa ngarasa nempo Allah cing yakin Allah mah nempokeun ka urang. Nu katilu nyaeta urang kedah ngamakmurkeun masjid. Barade diamalkeun bade. Alhamdulillah. Kitu we ngaos mah teu kudu lami, nu penting mah kahar. Mawatos ya hujan bilih marasuk angin je. Tadi di awal tos ngadua sasarengan ayeuna ge urang ngadua deui siap. Nu pangtarikna didoakeun cing enggal diijabahna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'an karami. Ya Allah pangeran abdiku agungna kanjeng Nabi, mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
Mugi Gusti ngahasilkeun kana maksud isim abdi. Ya Habibi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Allah pangeran abdi ku barokah pangaosan. Mugi Gusti waktu maut abdi nyandak iman sareng Islam. Ya Habibi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilna maqsidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilna maqsidana. Amin ya Allah ya Robbal. Mudah-mudahan nan rupi nu ku abdi didugikeun masing aya manfaatna, khususna kanggo abdi, umumna kanggo urang sadayana. Sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten pilih seueur kalepatanana kumargi abdi masih diajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عصفا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. بالحق تعالى الله ظاهرا تعالى يبكي يسأل خلقه فأتاه الوحي بأسرا. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام